Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babul awal ari ieu eta bab anu kahiji pi padilatil ilmi eta dina martelakeun padilahna ilmu wal ulama jeung ulama. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udi ka Ibnu Mas'ud radhiyallahu radhiya moga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abdi Mas'ud. Ya beuna Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, julu suka ari diukna anjeun saatan dina sawaktu pi majlisil ilmi di tempat ilmu la tamassu bari henteu nyekel anjeun kolaman kana pulpen wala taktubu jeung henteu nuliskeun anjeun harpan kana sahurup khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min itqi alfi raqabatin tinimang ngamerdekakeun 1000 abid. Wa nadruka jeung ari ningalina anjeun ila wajhil alimi kana wajahna jalma anu alim anu boga ilmu khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min alfi parosin tinimang 1000 kuda tasoddaqta anu nyodakohkeun anjeun biha kana itu alfi parosin fi sabilillahi di jalan Allah. Wasalamuka jeung ari salamna anjeun alal alimi ka jalma anu alim khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min ibadati alfi sanatin tinimang ibadah 1000 taun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun ari jalma anu faqih asina mah jalma ahli fikih wahidun eta anu sahiji mutawariun tur anu apik asaddun eta leuwih banget ala syaitoni mungguh setan min alfi abidin tinimang 1000 jalma tukang ibadah mujtahidin anu ati-ati jahilin anu bodo wariin tur anu apik. Wa qala jeung ngadawuh alaihi salatu wassalam fadlul alimi ari ngunggulana jalma alim alal abidi ka jalma anu tukang ibadah ka fadlil qomari eta saperti ngunggulannana bulan Lailatal Badri dina maleman purnama ala sairil kawakibi kana sasesana pirang-pirang bintang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sing saha jalma intaqola anu berangkat eman liyata'allama karna erek neang ilmu ilman kana hiji ilmu gufiro maka dihampura lahu pikeun itu eman qobla ayah tua dina samemeh ngalengkahna itu eman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu kudu ngamuliakeun araranjeun kabeh al ulamaa ka pirang-pirang ulama fa innahum maka saestuna itu ulama indallahi mungguh Allah kuramaun eta anu mulia kabeh mukrimuna tur anu dimuliakeun kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma nadoro anu ningali eman ila wajhil alimi kana raraina jalma anu alim nadrotan kalawan sareretan fafariha
tuluy ngarasa bungah itu eman biha ku itu nadroh kholaqo tah ngadamel saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah mintil kal nadroti tina itu ninggalina malakan kana hiji malaikat yastagfiru anu mangmentakeun hampura itu malakan lahu pikeun eman ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma akroma anu ngamulyakeun eman aliman ka jalma anu alim pakod akroma maka nyata ngamulyakeun eman ni ka kuring. Waman jeung saha jalma akroma anu ngamulyakeun eman ni ka kuring pakod akroma maka nyata ngamulyakeun eman Allah ka Gusti Allah. Pama wahu maka ari tempat pangbalikanana itu eman al jannatu eta sawarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi ari sarena jalma nu boga ilmu afdolu eta leuwih utama min ibadati jahilin tinimang ibadahna jalma anu bodo. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man saha jalma ta'allama anu ngaji eman baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu ya malu naha ngamalkeun itu eman bihi kana itu ilmu aulam yakmal atawa henteu ngamalkeun itu eman bihi kana itu ilmu kana tah bukti afdolun eta teh leuwih unggul min ayu sholliya tina yen salat itu eman alfa rokaatin kana 1000 rakaat tatawuan kalawan salat sunat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man saha jalma zaro anu zarah eman aliman ka jalma anu alim pakaan nama maka kaya saestuna zaro eta zarah itu eman ni ka kuring. Waman jeung saha jalma sofaha anu sasalaman eman aliman ka jalma anu alim pakaan nama maka kaya saestuna itu eman sopaha eta sasalaman eman ni ka kuring. Waman jeung ari saha jalma jalisun eta anu diuk eman aliman sartana jalma anu alim pakaan nama maka kaya saestuna itu eman jalasa eta anu diuk eman ni ka kuring atawa calik caket kuring pidi dunya di dunya. Waman jeung saha jalma jalasa anu diuk itu eman ni ka kuring pid dunya di dunya ajlas tu tah bakal ngadiukkeun kuring hu ka itu eman ma'i sarta na kuring yaumal kiamati dina poe kiamah. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.